cek bapa mah irung jeung halis ngempis pisan sareng pangambung jeung sening indung ari dago ngalahanin jeung kuring. Naon deui nya nu mirip jeung indung teh? Oh nya Buuk jeung Wiwir tiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah kalah awak cigana ngalaka bapa malah lebah lempang mah ceuk pipisan pada ngagaleblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian ti bapa. Bapa fotokopian ti saha deui mah lain ti bapana nyata akul. Cenah eta oge da kuring tekungsi tepak. Da kuring tekungsi tepak anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugia ditarima iman Islamna diasih kumaha suci. Eueuh eta saha nu kawatina kalakun beuleuh tuluy ulah beuki ngalobaan ambuing. Oh ngaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama aya bapa aya aki aya nin aya buyut aya bao jeung karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngebat panjang deui panjang pisan ngaliwat abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa terus ka karuhun ka nini Aki terus ka indung bapa terus muara dina diri kuring. Nya aya cipta aranjeun dina diri kuring teh nya muhun insyaallah kanyaah kadada aranjeun baris diziarah ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran moal digeuleuh dugi Gusti ngabdi ngajarin ka diri abdi. Ayeuna mah hati kuring keur majehna bunga cinta dina dada babarengan jeung jaraot anu melentung dina ieu pipi. Begerangan daka terus kembangan terus buahan eta walungan cinta anu ngamuara di diri kuring. Sengkeun sina ngamalir terus ka anak incu buyut bao terus nepi katurunan nu pangjauhna. Lancen kuring bajulang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir terus nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah.